Ih, rarese ini gedena tadi ke ku aing kejual kabeh ieu mah. Sia sumur. Oh, sia goblok. Lebok. Sia naonan sia maksud Bapak. Bawa aing ka mana itu nya? Aing tadi ngajajokluk nungguan. Teu pirek minjem duit. Ini kesel aing mah. Ibutna cenah langsung ngopak. Panas aing nungguan di dieu. Aing mun nyaho ek lila mah tadi aing udar-idar we ka ditu ka dieu. Kemudian kita mantuannya opak. Tina naonnya? Oh tina sampo. Aing teh bararacus teh nyeun tiap patut. Abong-abong tadi nama sabenerna mah aing teh diciptakeun teh jadi anak sultan nih nama jadi aing teh becus nanaon, teh becus maco, teh becus nyeun karya patut. Kuduna aing mah gawena di mall. Cicingan teh aing mah minimalna giana teh apartemen. Nah, ieu ngimpi teh aing teh mun acan urang da jalma mah sanu apa buat tinggal aing teh meningkat lurus luhur. Nah aing sieuna teh ti beubet. Nah kamar anak baru dak ulih lagi acan itu. Tas di mana sia nih? Naon ek nitah naon deui ayeuna? Nah sia mun dijuk-juk ek nitah naon sia aing mau nitah ka Pasti sia. mun aing ngalewat pasti aya titaheun teh. Oh sia yang nitah. Mecat ke dia saeutik. Hayang teuing lah. Pancana sia nanya ek nitah naon sok punuk aing ka gabrot. Anjing. Aya da cek aing ge. Nah anjing kayak pancana cek sia ek nitah naon. Sing tarik atuh. Aneng pan aing can barang lebok ieu na kumaha. Heung ke madang tuh di imah jeung soto. Soto naon? Aya bener. Da atuh aing madang heula ah. Kayak engke atuh sok heula ieu aing lieur ieu. Kana me hayat tanagaan. Atuh lila manten oding sok tahan saeutik mah heula. Tadi titah madang. Sing tarik geura ieu na sok kela. Sok sing tarik. Basan kahayang atuh. Heuh pan teu karasa sing tarik cai teh. Tah nu kira oding ge sing tarik ya. Aing kieu carana mah jika nama ieu mah ngalejonkeun wa aing mah euy. Aing kudu nengan solusi ieu mah. Aba berat beuki berat, anjing beuki loba, beuki pinu, lamun modal mas pitengna teh beuki ngunggul eta ku waduk. Sarua jeung otak aing jangar. Tah itu atuh. Hayang apa aing madangna 2 piring. Heuh sing saboboko lagi jeung sia lebok jeung bobokona. Udah aing lain robot atau aing saboboko teuing. Sok sing tarik perasaan. Di letu mana aya euy. Tagih ku aing. Hesek di tayangan aing kebeneran tuh. Aing ka mana tujuan hirup teh aing ibarat. Oh ya, astagfirullah. Kapanggih sia ku aing ayeuna di dieu. Bayar. Siapa nih motak penyuk nih meruaskan aing kumaha mun aing jantungan goblok. Ganti ku jantung cau tuh loba. Ngecek mah. Naon sia ka dieu? Aing rek nagih. Oh, sia. Kudu Aing can aya duit atuh secara rambut api. Ayo we, eueuh duit iraha aya duitna aing mah. Aing ge sarua mikirna kos mana ira aing aya duitna. Pikiran ku sia. Aing dibayar atuh teh kunyuk. Ke dibayar, icuk core. Bungana beuki gede. Kumaha tuh? Siapa meni nyarostos rambut api teu pira maneh teu pira ge ngabungakeun duit ka aing sia teh kunyuk. Kege ku aing ge dibayar. Cicing we heula atuh sia teh. Aing ge keur pusing boroning mikiran utang ka maneh aing jang madang genan eueuh sia teh. Aing teh yang apa? Pokona mah poe ayeuna ku aing ditungguan leuwih ka peuting oge. Nya aya mah ku aing dibayar teh mun motor salabatan ka urang Ambon sia mah. Ya aing jadi rada batak saeutik.
Nya, ku yang bayar. Kayak tungguan ku aing euy, nepi ka penting we. Mun aku aing diteangan deui sia. Kasubuh si tong HS goblok lah. Wah, ku aing ditungguan sok. Petet mentas siap. Hese pisang pagi teh. Lain hese kunyuk awal jam bayarna. Lain ka mana tuh geus kieu euy. Ayo kulina tawal doyok ah. Sugan we atuh di ditu mah pencerahan. Bismillah we. Sok ieu ya, setik ieu. Anjing. Nah, tuh sia kabina-bina tingkat. Jakeun aing laleuleus ca aing teh. Can madang, Deung ke madang sia tuh da naon, atuh cikeun can madang. aing karek hudang. Sia latihan molor we tuh da. Aing pengangguran sukses wakieu. Pengangguran sukses. Geus, Sia menjadi persulit pisan menjadi itu persulit kumaha aing. hitungan pisan sia mah. Nya aing nu dipersulit mah aing ek madang ka ditu tah mencetan heula. Hehehe sia. Wak, Masih mana mau? Alhamdulillah. nah aja. Cara resel nih, Wak. Aduh, Pasti mana? tahu dari we, Wak. Heeh. Tanam posi oding, Wak. Dia mah aya tas mencetan ya si kehe teh kita mencetan kan sakedeung san kagok cenah babal teh aing mah jadi kagok ieu nyari carang ke. Bieu mah mek daheula cenah dahar. Gua nyari awak. Heueuh aing nyeri ieu nyeri Oh. kudu gak bisa. Suka abi wacang pencetan, Wak. Bisa mencet itu. Bisa. Oh, sok atuh. Pelatihan, Wak. Heeh. Iya, Wak. Heeh, tah eta. Waalaikum. Yeuh, Ang. Mangga, yuk. Harus kulitnya, Wak. Tarik atuh. Iya mending ngabagal kieu jiga bagong. Bareto mau esok ieu. Siga bagong kumaha? Jiga bagong. Uras. Oh, hari ras bageula mah aing pan sok remen olahraga, ya silat olahraga. Iya ulah lamun olahraga, Wak. Bakal jiga aderai, Wak. Iya awak mau nyungcung ka eta ka hareup. Ada londok meureun. Wak, Heuy, si Oding keur dahar, Wak. keur dahar. Daharna jeung naon si Oding, Wak? Tadi mah aya kene esok kan beak. Nu si Odi geus ka paling seurang deui tadi teh. Oh, Bisa tadi. berarti aya kene, Wak. Rek dahar. Nya pan can dahar, Wak. Atuh tuh wedeungeun aing ngalalau jeung dipipir tuh daek mah. Museu poe nyiuk. Ajeun kitu. Teu bae cik ka ditu begedeung saung mah. Urang pan sok hayang rada loba deungeunna nih, Wak. Sok enak. Aing usaha geura wong, ulah nunung wae. Geus, Wak, pan eta kitu bae. Ah, ieu ieu, ieu. Deui, Wak. Uluna euy. Aing ngiri hulu euy. Moal dahar heula, Wak. Urang mah geus pan. Oh, Iya, aya kana esok si Odin meureun beak tuh. urang atuh ngala laukna nya, Wak. Heeh, ji ka di wedeung saung mah. Erek ah. Nya, kayak dituluykeun deui mah cetana. Geus saeutik heula atuh saeutik heula ieu rasina kagok. Oh, nya tuh. Ada lemas tuh, Wak. Leuleus ieu tuh. Karena iya, Wak. Pan? Iya, mejajag. Tadi kieu-kieu geuning atuh tah, nu kieu tah. Nah. Alirna euy kan kitu teh kana darah-darah meureun mah. Jadi, Wak, lulus teu kuat dahar heula nya. Jik jik. Ngalah heula laukna ah. Nya, Wak. Jik. Sayurna di ditu bisa nyiuk mah. Sayurna di mana, Wak? Di pipir. Oh, seuk, Wak. Heeh. Sekalian dahar mah. Kita si Wak mah bager. Lihat tuing aing mencetana. Cangkeuk ogel. Juga teh boga rematik. Aing ngalah lauk ah da dititah ieu. Lalah. Milik mati mana wae. Bikin mah bigil ti imah. Bener pantak kabuktian aing. Sangatkan laut. Keluar.
Keur naon sia goblok? Naon sia cungur? Aing mah keur ngalauk. Aduh. Siga goblok. Nanaonan eta? Nanaonan caing teh? Suara sair. Balong batur sia keur madog. Aing mah ditita ku wadoyok. Wadoyok di mana? Teu percaya matanyakeun ku Meureun sia saroding. wadoyokna goblok ka dieu. Aing mah ditita pan tadi geus dipencetan ku aing. Manya ya lauk leutik kena di sair ku sia. Eta aing mah aya nu gedena sia teh. Mana nu gede mana lah? Aya di bawah ditu. Bohong wae goblok bejakeun ku aing kawan. Juk bejakeun da aing mah geus bebeja ieu malah mah ditita aing mah sia teh cungur cuman nuduh wae ka aing. Kumaha goblok? Dititah aing mah saroding. Dititah naon? Pira ku dititah ngabangsat. Malah dititah ngabangsat kumaha sia teh cungur. Aing dititah ngelalauk kop cenah bisa ek madang. Balik. Sia nu balik ka ditu. Leutik keneh nah di sairan sagala. Aing Bebeja heula. Gustu sia di dagoan di ditu tuh. Pencetan tuluykeun cenah. Oh sia anjing. Juk tanyakeun. Awas ya mun teu kabuktian sia teh kunyuk cungur. Buktian. Mun eta tunda sairna tunda tah? Jeung emberna tah? Tanyakeun ke sia. Kalah ka ngalawan. Nya dilawan ku aing mah da aing mah bener aing mah dititah sia teh saroding. Dititah. Si cungur ka aing. Tong di ieu kan. Tong di kuyang tah. Bisi parahe laukna na sia. Kakak kitu yang dijamrot ku aing. Wani aing mah ada dititah ye ku wadoyokna aing mah. Ya awas we ku aing. Jor bebeja sia teh saroding cungur. Si eta aya naon teuing ka aing. Naon teuing neuleuh beungeut aing teh jiga lasun jiga jurig mun koplok teh ngamuk setan teh. Haram jadah teh aing ge. Tuluykeun laukan cenah laukan padut anjing lauk ni geledek ieu. Dasar bebeungutan si saroding mah. Si cungur Iya si sengkrek teh ku aing di tengan teh. Tungguan ku aing. Kayak teh keur gawe naon ya eta? Sengkrek. Tengan ku aing. Keur gawe naon teh? Jangan. Adeuleun aku sia keur lompatan goblok. Kurang deui laukna euy. Heuh tuh. Cek aing ti tadi keheula sia teh pan aing keur gawe heula ku aing dibayar ieu sia teh kunyuk. Lila aing nungguana lah, si kabur. Manana ge usaha ieu maneh. Kumaha enak sebenarnya kita? Heuh panta keheula cek aing teh sia teh. Kakare erek. Somo teu sabaran pisan jadi jalma teh. Batas kasabaran teh aing teh leungit, lihat teuing mah. Kudu dia lauk lama euy. Ya heula galedeh sia. Terus kumaha ieu? Bayar teh. Heuh pan ku aing diduitkeun heula meureun sia teh ngalah teh maneh. Lila lah, aing butuh. Batur butuh modal deui ka aing. Ya, tak hitung teh sabaraha hiji bawa we ku sia banyut jual ka ditu tuh koplok teh niru. Aku lauk aing. Heeh, sarua bae da jadi duit kana ge. Oh sih ieu. Cungur. Lumayan gede euy. Tapi kade anturkeun deui sia teh emberna. Oke ku aing gantirkeun. Heeh. Saya emberna kitu. Nu wadoyok sia. Heeh. Ecar bawa. Ora keburu parah atuh ieu lila teh ngapain bawanya? Utang dengan 200.000 anjing leuwihan eta mah. Ya udah atuh mah hitung bunga wae ka aing. Bunga-bunga cek aing teh sia mah teu eureun nguakeun duit teh. Aing bawa ya. Oh, Jor. Lila. Bayar ngomong aing. Lauk sia. Cungur teh. Ini itu aing kumaha euy mengalah deui ka Kibeak. Tuh dia aing geus ngalah 20 siki. Ini teh. Aing beja heula ka si Uwa ya. Langsung balik wae. Anjing. Hesek aing cek aing aya boga hutang teh riut aing. Saleuweung euy. Aing ka ditu aja jalanna. Haram jadah ini cung rambut api goblok. Itu ember kasih gua. Bahan si Jiwong. Nah. Ayo nama durung. Wah. Ya pada mulangkan ember, Wak. Kumaha kumat? Pada mulangkan ember. Kurut naon? Kurus lauk. Lauk naon? Lauk dari si Jiwong.
Kumaha aing maksudna? Kan si Jiwong boga hutang 200 ribuan dibayar ku lauk tadi. Ayo lauk nanti mana? Tadi di balon laneuh, Pak. Tadi teh si Ciwong teh panibutkeun erek ngusup cenah jeung dengan sangu. Nah, itu laukna dijual. Jual ka bilang bayar hutang 200 ribuan. Aya mun kana 5 kilo leuwih mah. Si Ciwong ka mana? Tadi di balon di itu. Aduh. Sudah sare gitu. Sare aing tadi yang jualin bungkul tuh dah. Aing yang hakanan jalan can madang. Aing juga dah. Sekalian belum. Lo kakak dia deh. Dan Bang. Wah, ini aing si Jiwong teh tadi teh nyebutin teh gablek dengan kayak jejing teh ngusup mangala sakalian ka dijual cenah gara ka dipake bayar hutang. Cek aing ge. Aing tadi geus curiga. Dititah cenah ku wadoyok aing ngalauk. Si Jiwong main mana? Tadi mah keur nyairan keneh kan aing bieu ka tukang heula. Sing lu. Ih, rese ini gedena tadi kaku aing kejual kabeh dia mah. Sia sumur. Sia goblok. Sia naonan? Sia maksud Bapak? Sia mah dikasih. Aing tadi geus curiga ka sia goblok. Sia dipikarunya teh kunyuk lah ke ngalonyeng sia babal teh. Itu wah si rambut api tadi ujug-ujug. Goblok. Sia teh kunyuk teh ku aing. Sia goblok. Ni teh so teh ngalalauk aing jeung hakaneun sia dua siki tilu siki mah dibeulem lain dijual goblok. Pan ieu ngalawa. Montong ngalalauk kunyuk ka sia naon maksudna eta kasih rambut api. Pan kapepet wah tadi ek bayar tadi na moal ngalah kabeh. Sia teh geura ulah ngalilir kunyuk. Bukan wa sia kalau kepake bayar hutang lauk aing. Geus ulah. Nya moal moal. Ba teh sia teh. Moal. Nyen we picungureun sia tunda babal ka aingkeun. Moal. Teh sia teh. Wah. Gantian babal tadi lah. Keisukan wa. Teh. Sedahar deui. Wah, kunyuk itulah sia babal teh nya. Ih. Aing canggih acan manang jang madang. Geus kapanggih manten. Ieu moal jauh. Si cungur ieu mah. Si cungur nyauting pedah naon ka aing. Neuleuh beungeut aing teh kalabatan jiga neuleuh waduh koplok teh. Aing dendam keneh deuleukeun sia cungur. Di balapar deui. Bayang ngising.